Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Rungsing si Pedang Mayit ayeuna bagian anu ka 28 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin di Palihan Dramaga Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Pedang Mayit bagian anu ka 28. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Keke ari kisanak teh saha jenengan teh nu ti mana teh ya jeung reka mana ieu teh ceuk si Gordah tumanya ka Jaka Rungsing. Oh ngaran uing mah Jaka mang euy tuh mun itu tuh batur-batur uing awe nu hiji tuh anu ngagandong pedang dina tonggongna ta eta teh ngaranna Sekar Mayang ti Parang Tritis urang wetan manehna teh mang. Terus ari awe nu hiji deui mah tuh anu herang mencrang anu geulis anu montok bahenol ta eta ngaranna Nyi Kayah incuna pupuh lembur eta teh mang. Terus itu tuh nu lalaki nu rada ngora keneh eta ngaranna Jang Kodir tukang tahu. Manehna mah salian ti dagang tahu teh sok guguru tah ka akina Nyi Kayah. Tah lamun itu tuh nu aki-aki anu geus bongkok bau taneuh bari goreng patut tah eta ngaranna Ki Pantrong alias Dewa Jamparing. Jago manah manehna teh mang kitu tah mang euy. Tembal Jaka Rungsing ngawanohkeun sakabeh baturna ka si Gordah bari nunjukan ka hiji-hijina. Sabenerna mah si Gordah teh rada keheuleun oge kana pamolah jeung jawaban ti Jaka Rungsing. Sabab ari kahayang manehna mah cukup Jaka Rungsing we bungkul anu ngawanohkeun diri nyebutkeun ngaranna teh. Batur-baturna mah teu kudu disebutkeun oge. Tapi lantaran geus ngarasa kahutangan budi sarta bisa ngamaklum Yen Jaka Rungsing teh seorang jawara anu meureunnan geus kitu we
ciri khasna. Jadi si Gordah ukur bisa mesem bari ngalungkeun pananya deui ka Jakarungsing. Terus hari Kang Jaka sapara kanca teh ieu rek kamarana atuh sabenerna. Apanan eueuh jalan ka dieu mah iwal ti kaleuweung larangan subna teh. Tah lamun ngajawab anu ieu mah ye mang uing di ditu urang di ditu ayo ngobrolna ngarah merenah mang ayo tembal Jakarungsing bari nunjuk ka lebah kijang kancana anu harita keur digolerkeun di hanapeun hiji tangkal bari dibaguded keneh ku jaring iblisna si Tobar. Sok sanajan teu ngarti oge kana maksudna Jakarungsing. Akhirna mah si Gordah jeung dua urang baturna teh milu nuturkeun waktu Jakarungsing ngoloyor muru nyamperkeun ka lebah kijang kancana. Tah jadi kieu ye teh mang euy sabenerna mah uing ka dieu terek neangan ieu sato ye tapi geuning ieu sato teh geus leuwih ti heula ye beunang kumaha mang euy jadi kumahanya mang euy cek Jakarungsing bari ngusapan kijang kancana anu dibulen keneh ku jaring iblisna si Tobar. Ngadenge kitu si Gordah rada ruas oge cek pikirna alamat bakal parasea jeung tarung deui bae kayak kitu carana mah. Sedengkeun baroraah jeung tarung cacakan lempang oge masih keneh rarampeolan. Red si Gordah ngareret kadua urang baturna nyaeta Wikardi jeung si Tobar. Sarua duanana oge geus sarepa pias beungeutna teh geus areueuh tanaga. Tapi bubuhan hiji jawara anu geus asak pangalamanana. Si Gordah sikapna tetep tenang, teu ngacirikeun kasieun dina hatena. Ngadon si leret kitu mang euy. Kumaha mang? Geuning ngaulang mamang mah euy. Riet keneh lain mang. Ku hasupna si aki-aki tadi anu goreng patut mang. Lain kitu Jang Jaka lain. Maksud mamang mah nah Jang Jaka oge rek ngarebut kijang kancana ieu teh ti mamang. Tembal si Gordah bari rada arep-arep. Nya moal atuh mang euy. Piraku uing kudu ngarebut anu lain hak uing mah. Lamun kitu mah tuh uing teh sarua bae jeung anu tiluan itu tuh anu geus ngajar lopong jadi bugang. Tembal Jakarungsing bari nunjuk ka lebah layon Ki Acun jeung batur-baturna. Terus kumaha tuh maksud Jang Jaka teh sabenerna? Si Gordah kerung. Kieu mang yo. Uing ari ngarebut mah moal. Ngan ieu mah lamun bisa ye mangnya lamun bisa ye kumaha lamun ieu sato teh dipentak ku uing atawa kajeun lah dibeli ku uing mang sok hayang sabaraha duit kira-kira na mang. Ngadenge kitu si Gordah kerung tuluy ngahuleng. Teteh lah bageur ieu jalma teh padahal lamun manehna daekeun mah lamun kongang bisa bae eta kijang kancana teh langsung direbut. Sabab manehna pasti geus nyahoeun lamun aing jeung balad-balad aing teh geus moal kuateun deui pikeun tarung. Tapi teu kitu, hebat, bageur jelema teh. Kitu galecokna hate si Gordah dina waktu harita. Kela Jang Jaka kela. Ari Jang Jaka hayang sato ieu teh jang naon? Tanya si Gordah bari neuteup ka Jakarungsing. Ari kudu dibejakeun mamang euy. Uing teh butuh jang ubar. Kumaha yeuh dibikeun moal mang euy? Tembal Jakarungsing bari tumanya deui. Di palebah dieu mah hampura mamang ieu Jang. Asana moal bisa mikeun ieu sato teh. Sabab mamang oge butuh pikeun ubar akur Jang. Tembal si Gordah nu akhirna mah nangtukeun sikepna. Nya teu kuda naon atuh ari moal mikeun mamang ah. Uing moal maksa. Komo bari jeung rek ngarebut mamang. Sabab uing butuh jeung ngubaran diri sorangan. Sedangkeun mamang oge butuh jeung ubar deui. Uing embung lamun uing cager tapi batur cilaka. Komo ubarna meunang ngarebut mah
ubakeun lah mang. Uing rek neangan ubar nu sejen beah sugan aya keneh mang euy. Kelak ieu kula ngilu cumarita ari cekuring mah mending bikeun bae atulur kijang kancana teh ka Jang Jaka, sabab syariatna lamun eueuh Jang Jaka anu nulungan ka urang mah tangtungna oge ayeuna teh urang kabeh geus ngajampana ngajara di bugang sarta eta sato teh meureun geus dibawa kabur ku balad-baladna si Jumli teh. Cek Wikardi milu nyarita. Kuring ngarti kana perkara eta malur. Ngan kumaha engke tanggung jawab urang pikeun laporan ka Juragan Ranta euy. Temal si Gordah bari malik tumanya. Nya bejakeun we teu hasil kitu lur, hese newakna. Atawa bejakeun be geus kapiheulaan manten ditewak ku batur. Geus dicoba direbut tapi teu bisa kitu. Sabab anu newakna teh lobaan jumlahna jeung sarakti deui. Tangtungna oge percayaeun tah Juragan Ranta teh. Sabab nempo kayan urang anu sakira ripuhna ieu ketempo tapak-tapak tatu. Nya bener oge Wikardi euy. Kitu we atuh Kang ieu Kang Gordah. Kadenge si Tobar nya mairan. Maehna oge geus ngarasa kahutangan budi ku Jakarungsing. Ngadenge kitu leng si Gordah jadi ngahulang. Sabenerna mah manehna oge panuju lamun Kijang Kancana teh dibikeun ka Jakarungsing. Ngan manehna bingung kudu kumaha engke bebeja kanu jadi dununganana. Nempo si Gordah anu ngahulang kitu gancang Jakarungsing cumarita. Geus aya nama kieu bae atuh Mang euy. Ari mamang ye gering naon pangmakul diubaran ku getih Kijang Kancana teh Mang euy. Sok jeung ubaran naon Mang? Nu gering nama lain mamang Jang, lain dulur deui, tapi dunungan nu gering mah. Mamang mah ngan saukur ngalaksanakeun pancen we wungkul buburuh lah cek basa lemurna mah. Temal si Gordah. Oh, jadi lain mamang anu geringna ya teh. Kitu lain Mang euy. Bener, lain mamang Jang. Nah, gering naon kitu dunungan mamang teh Mang? Cek Jakarungsing tumanya deui. Duka teuing ari gering naon-naon mah Jang. Tapi cek manehna mah ngan ukur ku Kijang Kancana wungkul cenah ubar panyakitna teh. Teu ngabejakeun gering-gering naon mah. Tembal si Gordah bari nyabakan dadana anu geus mimiti karasa nyeri deui. Kumaha lamun ku uing ditepungan bae eta dunungan mamang teh we. Sanu nyaho panyakitna bisa diubaran teu kudu make Kijang Kancana Mang euy. Tah mending oge kitu Jang. Syukur-syukur bisa diubaran ku Ujang tah panyakitna dunungan kuring teh. Jadi Kijang Kancana bisa jeung Jang Jaka mere tah. Cek si Gordah panuju. Kumaha batur-batur? Daek teh lamun ayeuna urang milu ka imah dununganana si mamang ieu, daek teu nya kaya. Daek teu nya kaya. Cek Jakarungsing ngareret ka opat urang batur. Anu direret arunggeuk tanda ningnya tujuan kana naon anu rek dilakukeun ku Jakarungsing. Sanggeus sararea panuju mah nyabring wae. Kabehanana tuluy laleumpang ngabring ninggalkeun leuweung larangan pikeun ngajugjug ka imahna Juragan Ranta dunungan si Gordah. Gancangna carita teu kacaturkeun kumaha lila di jalanna. Harita si Gordah jeung rombonganana geus tarepi ka imahna Juragan Ranta. Mimiti nama rada kerung oge Juragan Ranta teh. Sabab kadatangan si Gordah nu sakitu lobaanana ngabring. Tapi sanggeusna nempo kana Kijang Kancana anu dipapanggul ku si Tobar. Paroman Juragan Ranta jadi mear marah mah. Alah,
Syukur si laing geus datang Gorda. Yap gerak dariuk dariuk keun biodah sinamawa cinginum jeung lalauna mah hayu dariuk cek Juragan Ranta ngabagiakeun kanu anyar daratang bari tuluy marentahkeun badegana pikeun nyadiakeun jamuan pikeun nyuguhan jadi semana. Sanggeus kabehanana gukgek dari uksila dihareupeun Juragan Ranta. Tekung silila oge didinya geus ngampar rupa-rupa dahareun jeung inumeun. Tah ayeuna masok geranyarana teu we kainya. Tangtuna oge carape jeung lapar meureunannya. Ayo sok tah saya aya. Cek Juragan Ranta bari namprakeun leungeunna kana susuguh mere tanda kanu aya didinya sangkan nyaraneun. Memang bener geus carape jeung ngalapareun tayona mah kabehana oge. Jadi kalayan teu dililakeun deui deker bae sararea teh nyaraneut jeung ngaropi pating caleuhak pating caramuil. Sajaroning barang dahar kadenge Juragan Ranta tumanya ka si Gordah rada daria. Kela kumaha Gordah? Nah hasil atawan teu ilaing menangkeun kijang kancana teh. Nya tangtu hasil mah tu Juragan pan eta satuna oge tah tadi dipanggul ku balad uing si Tobar. Temal si Gordah bari nunjuk ka lebah kijang kancana anu memang digolerkeun didinya. Aduh alus atuh ari hasil mah dewek kacida sugemana. Jadi ieu kabeh teh balad-balad ilaing anu geus ngabantu pikeun ewak eta sato. Tanya Juragan Ranta. Bener Juragan, malah mah aya nu binasa oge saurang. Temal si Gordah bari ngeureunkeun heula nyaneutna. Na binasa kumaha maksud si laing teh Gordah? Na make kudu aya nu binasa sagarupa. Memangna si laing teh kungsi garlut heula atawa kumaha ieu teh? Nepi ka aya nu korban jiwa sagarupa. Cek Juragan Ranta jadi kerung oge ngadenge keterangan ti si Gordah yen aya nu maot saurang. Bener kan si Wikarta adina Wikardi alias Jawara sesetan kembar manehna geus ajal perlayak nemahing pati nyaeta waktu tarung ngarebutkeun ieu kijang kancana Juragan. Temal si Gordah bari sumengir sabab hulu angeunna ngadadak karasa seueuh. Samemen neruskeun deui nyaritana Juragan Ranta ngareret heula ka Wikardi jeung ka si Tobar. Memang nya oge sanggeus ditilik-tilik mah kaciri pisan eta dua jalma teh siga nu tas tarung sarta ngarandapan tatu di jero. Sabab katembongna pupuringisan bae kaasup si Gordah anu jadi anak buah kapercayaana ka tempor da muringis. Kutan teh kitu geuning Gordah euy. Ari sugan dewek mah lancar-lancar we ilaing teh bubuhan lobaan. Horeng nepi ka ragrag korban sagarupa geuningannya. Bener kan? Lamun eueuh jang jaka mata tangtuna oge kuring jeung nu sejenna teh moal aya di dieu jigana mah ayeuna teh geus jadi bangke we di sisi leuweung larangan jadi tumbal. Cek si Gordah deui. Bener kitu Juragan. Untung aya jang-jaka. Si Wikardi ngilumairan. Ke. Nya nu mana nu ngaranna jang-jaka teh? Cek Juragan Ranta tumanya bari rutret kanu araya didinya. Uing ye gan euy, uing ye. Uing nu ngaran jaka mah gan nu pangkasepna gan. Cek Jaka rungsing ngacungkeun curugna bari sungar sengir. Juragan Ranta ukur unggek bari mesem. Tuluy tumanya deui. Terus ari si laing sakabeh teh tarung ngalawan saha atuh nepi ka raribu kitu geuning. Cek Juragan Ranta deui bari neuteup ka si Gordah. Jadi ari carita saujar teh mah kieu Juragan. Satuluy nama derak-dek beh. Si Gordah nyaritakeun sagala rupa kajadian anu geus karandapan ku manehna jeung batur-baturna mangsa aya di leuweung larangan. Pikeun newa kijang kancana kabeh dicaritakeun di tek-tek teh nu kaliwat.
kitu pisan lakona teh juragan. Pokona mama tapi paureun. Cek si Gordah mungkas guaran caritanana. Pikeun sakadapan mah juragan Ranta teh jadi ngahulang miraga menang. Sakabeh anu dicaritakeun ku si Gordah teh kaharti pisan ku dirina. Tetela pikeun meunangkeun sato kijang kancana teh teu gampang. Nyata nama geuning loba anu hayangeun kana eta sato teh. Kaasup Jakarungsing oge apanan butuheun pisan. Tapi manehna ngarasa kabeuratan lamun kudu mikeun kitu bae kana kijang kancana ka Jakarungsing. Najannya oge eta jawara teh geus milu mantuan sarta nyalametkeun nyawa anak buahna. Kitu geuning lalakonna teh Gordah. Paingeun atuh ceuk karuhun kuring oge. Eta sato teh mangrupakeun ubar langka sarta hese meunangkeunana. Atuh ku kituna hampura yeuh ka saderek Jaka. Lamun kuring teu bisa harimikeun ieu sato ka anjeun mah. Tapi sanajan kitu, lamun anjeun bisa mangubaran kana panyakit kuring, pek bae eta sato teh keur anjeun. Hitung-hitung tukuran bae ieu mah. Ngan lamun nepi ka teu bisa ngubaran panyakit kuring, nya hampura ieu kijang kancana moal dibikeun saderek Jaka. Cek juragan Ranta bari neuteup seukeut ka Jakarungsing. Nya hayu wae ari-ari kitu ge tuh ieu dahareun pabelit euy. Nya hayu wae ari-ari kitu ge gan. Tapi uing hayang nyahola yo. Ari agan teh geuringna geuring naon? Cek Jakarungsing tumanya. Juragan Ranta teu langsung ngajawab kana pananya Jakarungsing. Rada asa-asa rek nyebutkeun panyakit anu keur karandapan ku dirina di hareupeun jalma rea teh. Komo di dinya aya dua wanoja nyaeta Nyi Kayah jeung Sekar Mayang. Tapi sanggeus dipikir dibulak-balik mah akhirna Juragan Ranta jujur ngomong saujratna. Kabeh dicaritakeun ngeunaan sabab musababna manehna ngabogaan panyakit teu bisa hudang si Otong. Tah kitu panyakit kula teh saderek Jaka. Penyakit kula ieu teh matak nyerakeun jeung matak seueul kana angan lamun keur hayang. Ari hate kumejot, ari si Otong teu hudang kitu teh jang. Cek Juragan Ranta sanggeus nyaritakeun panyakit sarta kajadian anu ngalantarankeunana ka Jakarungsing sarta disaksian ku nu aya di dinya. Pikeun sakadapan mah Jakarungsing jadi ngahulang. Ku saliwatan oge manehna geus ngarasa moal bisa ngubaran eta panyakit. Sabab eta mah mangrupakeun supata atawa kutukan anu tangtuna oge aya patalina jeung kakawasaan Gusti anu Maha Suci. Akhirna Jakarungsing ukur bisa pasrah pikeun masrahkeun kijang kancana sapinuhna ka Juragan Ranta. Sikap sinatria nu aya dina jiwa Jakarungsing ngajadikeun Jakarungsing kudu daek narima kana eta kanyataan. Manehna embung lamun diubaran ku perkara anu meunang ngarebut sarta ngarugikeun jalma sejen. Duh, asana mah uing mal bisa ngubaran panyakit juragan lamun kitu panyakitnya magan teu boga ubarna uing teh gan euy. Nya ayeuna mah pek bae lah gunakeun eta kijang kancana teh ku agan lah. Lamun bener kudu ku eta pi ubareunna mah keun uing malah rek neangan ubar nu sejen we sugan aya gan. Cek Jakarungsing bari neuteup ka Juragan Ranta. Atuh puguh we nu area di dinya teh jadi nararik napas panjang. Kaasup Nyi Kayah tuluy eta wanoja teh nyarita bari setengah ngaharewos ka Jakarungsing. Kumaha ieu teh Kang? Nah akang jadi tumari mah kitu bae geuning Kang. Tenang ya, tenang. Mata kitu ge meureun eta kijang kancana teh lain jodoh akang euy. Jadi akang teh moal bisa maksa. Lamun pangheulana mah menangkeun eta kijang ku pihak urang. Bisa wae ku akang dipertahankeun.
Tapi kalebah mana oge dibelaan lah ku akang teh kayah. Tapi kan benang na oge ku badega-badegana juragan ranta. Jadi kuing mal bisa ngusakeun anak tuh. Tenangna kerja karungsing dina cumaritana teh. Ngadenge jawaban ti Jakarungsing anu sarupa kitu mah nyikayah teu bisa nyarita deui. Nu aya mah beuki reueus we kana watek jeung tabiatna Jakarungsing anu kacida bager tur sinatriana. Nya nun atuh ari kitu mah Jang Jaka. Memang eta pisan anu dipiharep ku kuring teh. Atuh muga-muga we Jang Jaka bisa menangkeun ubar anu sejen. Saleuwihna ti kitu, kuring oge moal poho. Aya hadiah anu baris dibikeun ka Jang Jaka. Cek juragan ranta atau hunaker ka tenjona teh. Sanggeus nyarita kitu mah, tuluy bae juragan ranta asup ka kamarna. Anu teu kungsi lila geus balik deui bari mawa babaraha siki bari mawa babaraha siki kanjut kundang. Tah ieu pikeun anjeun Wikardi. Kuring milu bela sungkawanya kana gugurna di anjeun. Ieu lumayan. Cek juragan ranta bari ngasongkeun kanjut kundang bagian Wikardi. Aduh, atur nuhun kan, atur nuhun. Temal Wikardi bari nampanan kanjut kundang anu diasongkeun ku juragan ranta. Tah, ieu bagian maneh Tobar. Sing buburu cagernya eta tatu teh. Tong pupuringisan wae. Aduh, jikeun hoyong ngising geuning Tobar. Cek juragan ranta. Hatur nuhun kan, hatur nuhun. Temal si Tobar sanggeusna nampanan kanjut kundangna. Ari si laing mah engke we panderinya Gordah. Cek juragan ranta ngarareat ka si Gordah. Nyagan mangga kan. Temal si Gordah bari unggeu. Tah ieu pikeun Jang Jaka. Nya atur-atur be ku Jang Jaka. Babaginya ke batur-baturna. His, teu kudu mere duit ka uing atuh gan euy. Apanan uing mah teu milu gawe ka agan. Meureunan ngan ukur barang leumpang hungkul ti larangan ka dieu gan ah. Moal agan ah, teu butuh gan ah. Temal Jakarungsing bari ngepeskeun kanjut kundang anu diasongkeun ku juragan ranta. Ih, ari Jang Jaka. Ieu mah tanda pangnuhun ti kuring. Lain peda ngulian, lain muruhan mah lain. Ieu mah tanda pangnuhun geus nyalametkeun badega kula. Cek juragan ranta ngasongkeun di kanjut kundangna. Tarima wae Jang, tarima Jang. Lumayan jeung bakal di jalan. Cek si Gordah milu nyarita. Bener lur, cokot we lur, cokot. Wikardi oge ngagorowo. Ngadengi kitu, Jakarungsing jadi garo-garo teu ateul. Nya akhirna mah ditampanan oge eta kanjut kundang teh, bari pok nyarita. Nya atuh ari maksa-maksa teuing mah. Ieu duit teh ditarima ku uing nyagan nya. Nuhun ah, lumayan ah. Loba duit, loba dulur. Eueuh duit kala labur. Lain dulur, lain batur. Tapi duit anu ngatur. Nuhun kan ah. Tah, kitu atuh Jang Jaka. Nya sok. Tarimakeun nya. Cek juragan ranta bari seuri ngagak-gak. Tuluy nyarita deui. Tah, ayeuna mah aranjeun kabeh heula bae di dieu nya. Wayahna ngarendong heula saeuting mah di dieu. Isukan mun rek marulang kukuring dibere kuda hiji sewangnya. Deuh, teu kudu repot-repot atuh gan. Make jeung kudu rek mere kuda sagarupa. Panan mahal meureun kuda teh gan euy. His. Teu ieu ngajadikeun repot Jang Jaka. Loba di kuring mah kuda teh. Ceungna deui geus diniatan ti saanggalna oge. Yen kuring bakal mere kuda kanu bisa ngubaran panyakit kuring. Geus ah. Ayeuna mah kuring rek reureuh heula nya bari rek nyiapkeun pikeun ngolah kijang kancana isu. Cek juragan ranta bari terus ngoloyor asup ka kamarna. Sanggeus juragan ranta eueuh di dinya, tuluy Jakarungsing ngeser diukna ngadeuketan batur-baturna.
jadi kitu kejadian teh ki Pantrong kaya kodir hartina lalampahan urang pikeun neangan kijang kancana teh geus rengse euy sabab cek guru uing oge eta satrongan aya hiji-hijina di alam dunia ieu teh jadi geus teu bisa neangan ka mana-mana deui euy. Teras kedah kumaha atuh ngalandongan panyawat akang? Tanya Nyi Kaya bari semu lemengis. Nya atuh tenang be Kaya euy. Lamun akang dikeresakeun kene panjang umur, nya tangtu bakal aya jalan sejen pikeun menangkeun ti bareunana. Tapi lamun eueuh mah nyari kumaha deui atuh tinggal pasrah sumerah. Meureun geus rengse pancen akang teh ngan sakieu dina numpes tindak laku kajahatan teh. Ayeuna mah tinggal pasrah be kanu ngusik malikeun akang kumaha mantenna we anu ngaturna akang mah moal ngilu ngatur kacape-cape sayana we Cek Jaka Rungsing dari anak keur nyaritana teh. Punten Kang Jaka, abdi bade ngiring nyarios wios teh Kang Jaka. Kadenge sekar mayang nyarita. Pek bae nok rek nyarita mah pek bae haratis tapi keke Engke kunaon Kang? kewe isukannya nyaritananya Nah kunaon kitu Kang? waktosna seep Heuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.